Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak? Alhamdulillah. Dina dinten ieu urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah barudak dina dinten ieu urang ngabahas materi basa Sunda ngeunaan kecap panyeluk. Kecap panyeluk teh naon? Hayu urang bahas materi ieu hidup dangukeun nya tangetan video ieu di awal dugi ke akhir. Tah tujuan pembelajaran hari ini ya tujuan dina dinten ieu teh naon? Siswa tiasa ngajelaskeun naon hartina kecap panyeluk. Teras nu kadua nyaeta siswa tiasa jieun kalimah atau membuat kalimat dina kecap-kecap panyeluk. Nah, naon hartina kecap panyeluk teh? Nah, urang bahasnya dadangukeun perhatoskeun. Kecap panyeluk nyaeta kecap anteuran nu maksudna ngebrehkeun rasa umpamana wae lantaran ngarasa reuas, teras nyeri atau sedih jeung sajabana. Janten kecap panyeluk teh nyata kecap anu mengungkapkan rasa ya, mengungkapkan rasa ketika sedang merasa reuas ya. Reuas itu kaget, nyeri, sakit ya, nyeri teh sakit. Atau teh senang, gembira. Pami sedih ya. Jeung sajabana ta ieu artosna kecap panyeluk teh ieu nya. Jadi kecap anteuran nya nu maksudna ngebrehkeun rasa ya, anu mengungkapkan rasa umpamana wae misalkan lantaran merasakan kaget ya, nyeri atau sedih jeung sajabana. Tah kitunya. Mudah-mudahan hidup ngartos. Tah contohna aya di handap. Titenan contohna di handap. Anu kahiji euleuh geuning isuk keneh geus datang. Nah, jadi kan ieu ngebrehkeun rasa reuas nya. Aya kata euleuh. Nah, nu kadua ih sugan teh maneh boro reuas. Nah, ekspresinya ya nadanya beda. Terus anu katilu, aduh nyeri atuh nepak teh tarik teuing. Nah, ieu tilu kalimah ieu teh benten-benten ya atanapi beda-beda mengungkapkan rasanya. Kalau yang anu ketiga kalau yang ketiga ini aduh ini merasakan sakit. Nah, yang ini nyerinya. Nah, kalau yang ih sugan teh maneh bolo reuas, ada kata reuas, ieu anu mengungkapkan rasa reuas. Tah. Teras euleuh geuning isuk keneh geus datang, ta eta mengungkapkan atohnya bisa atoh tah. Nah, janten tilu ieu teh benten-benten hartosna. Tah dina contoh di luhur aya kecap panyelukna nyaeta nu diwarnaan koneng nyaeta euleuh ih aduh. Nah, saumpamana ditengetan kalimah anu ngagunakeun kecap panyeluk ditulisna ditungtungna ku tanda panyeluk atau tanda seru.
Nah, jadi kecap panyeluk teh nyaeta ciri-cirina ditungtung kalimatnya ku tanda penyeluk atau tanda seru. Jadi di akhir kalimatnya itu selalu ada tanda seru, itu ciri-ciri dari kecap panyeluk atasnya. Tah ieu hilap ku aya can di tanda seruan. Tah pancen ayeuna nyaeta prak tulis ku hideep kalimah-kalimah make kecap-kecap penyeluk ieu dihandap nu kahiji ih naon kalimatna, nu kadua hore, nu katilu ih. Nah, ieu dina buku paket mangga ku hideep diserat di buku paketnya jawab kalimatna naon, mengebrehkeun rasa naon tah ieu teh apakah reuas, nyeri, atau sedih, atau nu lainna. Nah, i hore makan atohnya. Nah, ku aya di pasihan. Nah, hiji bocoran hore atos kumaha kalimatna hore kieu. Nah, hore urang isukan rek ka Surabaya piknik misalkeun nya. Mun nah ih mah naonnya, reuas apakah nyeri, atau naon teh nah sok hidup dijieun kalimatna ya. Sakali deui ku aya dijelaskeun kecap panyeluk teh kecap anu ngebrehkeun rasa reuas, nyeri, atau sedih. Sareng biasana aya tanda seru. Nah, sakitu wae materi basa Sunda dina dinten ieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Apabila ada yang tidak mengerti atau tengatos mangga ditaroskeun ka aya nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.